Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sabaraha kanca dina acara dongeng enteng pangbeberamana anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta. Dupi ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS. Dikaraos para mitra ina nincak bagian ka-2 para mitra. Masih tembeannya masih munggaran gitunya para wargi kumaha. Mugi-mugi we dongeng-dongeng ieu tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh para mitra ai kembang-kembang teu nya tos lami teu nyebat kembang-kembang Mang Jaya. Ai kembang jambu air naon cenah lumenyap para mitra. Kembang jambu air teh lumenyap gitu diantawisnanya para wargi. Aduh mangga atuh dongeng we nya anu priyogi mah dongeng ayeuna karesan ujung anca dongeng karangan Bapak Tatang KS Gara-gara Harta ayeuna teh para mitra nincak bagian kedua mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Wargi sadaya nu sami ngadangukeun ieu dongeng. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Carios nyambung nyaeta nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para mitra karangan Wa Tatang ayeuna nincak bagian kadua. Para wargi sakumanu kauningan nalika urang paturai Mang Jasik dipiwarang ku Om Wilastra ngagali rokok sareng para manuk. Namun di jalan dijabel ku Denjoni para wargi. Aduh, mangga kumaha trasna dongeng. Mang Jasik nerangkeun satarabasna harita teh sajelas-jelasna urusan manehna dititah ku Denjoni, ai duitna dicokot ku Denjoni majarkeun cenah. Rek meuli rokok jeung keur meuli beas ketan mah ku Denjoni. Kumaha atuh Pa Wilastra, Om Wilastra sabada ngadenge katerangan Mang Jasik. Alus pangaturan kitu mah. Sarua we jeung nyerenkeun anak hayam ka heulang atawa nyerenkeun lauk ka sero. Nya ku si Joni mah tuluy we dipake jajan. Kunaon ari Mang Jasik lalampahan meuni alah batan tibolona keur dititah meuli rokok jeung para madu kayo duitna dibikeun ka si Joni. Nyaho si Joni tukang aus kana duit sakieu ledis sakieu beak. Keureut ceuli kuring je lamun dibelikeun kana rokok. Saur Om Wilastra nyekseukan ka Mang Jasik. Sakemek ge teu wani nemba da rumasa manehna salah jeung sieun. Keur kitu torojol Nen Rumsari norojol kalawan naroskeun. Aya naon amanah ka kupingna ku abdi Joni kitu? Nen Rumsari ngalirik ka Mang Jasik keur tungkul. Gilek Om Wilastra mali. Ieu Ki Jasik, tadi dititah meuli rokok jeung para manuk ku ama. Ditunggu-tunggu aya kana sajamna eueuh bae. Ari bieu torojol kalawan ku ama ditanyakeun rokok jeung para manuk. Ari ceuk manehna duitna ge dibikeun ka si Joni. Ki Jasik dititah ka imah kabogohna si Joni. Kawas nu lieur jelema teh si Joni teh tukang aus kana jajan. Dibere duit sakieu-sakieu ge teu boleh beak jeung beak wae. Waler Om Wilastra tras ngaleos kalebat. Nah tu ari Mang Jasik sok disiar wae pi omongeun teh nya. Eukeur mah eukeur bapana budak teh keheuleun ka si Joni. Ya hayo duit keur meuli rokok jeung para manuk ngando diserenkeun ka Joni. Saur Nen Rumsari. Anjeunna ge rada ngagelendeng. Sung dipasikeun teh manawi saleresna we bade digaleukeun ku Aden sung. Ari ku Mang teu dipasikeun inggis benu, mangkaning Aden mah upami tos benu teh leuh matak sarua Mang Muhun. Panginten ku Nen ge kauning adat-adatan Aden sung. Temal Mang Jasik dina nyaritana teu wani ningali beungeut nu jadi dadunungan. Eta duitna sabaraha Mang Jasik? Sung sarupiah Aden Nen. Saperaknya? Leres sarupiah Nen. Eukeun bae atuh. Duit sakitu mah. Nuhun we sadia cenah ge Nen. Naon nuhun teh? Sungun Nen bade masiehan amut ka Mang sung kangge ngegentosan meser rokok sareng para manuk sung.
Sawiyo sa si payun gajihan mang dipotong lah nanging 4 kali keun we tu nen. Cek Mang Jasik samarukna nu jadi nunungan rek mere nginjem duit. Dumeh Nendrum Sari nyebutkeun keun bae duit sakitu mah. Kawas dongeng ari Mang Jasik kuring mah nyebutkeun keun bae sote lain rek mere nginjem. Tapi keun bae dah ku anak kuring ieu, saur Nendrum Sari teras kalebet. Ari Mang Jasik pokna rada laun. Cager. Ai sugan rek mere nginjem boro geus atoh aduh. Rek kalah nyebutkeun kawas nu lieur, beuh dipikir-pikir kawas nu hamileung we tadi Joni. Ngandon reksakeun ka aing heueuh. Lamun lain anak dunungan sigana diajak padungdung we ku aing tuman ya. Sanajan ngorage, lawan ku aing mah. Cek Mang Jasik tuluy diuk dina dipan. Torojo abi emeh pamajikanana norojo ti kamar makan. Mawa sangu 2 piring jeung deungeuna kana mangkok. Aduh karaosnya perdomaan tinu jadi dunungan sia botak. Tak tage jadi jelema teh kudu teguh ieu. Ulah beunang kabobodo, ulah beunang kagoda. Kalau kasirah we boleh nang herang. Ai kalakuan. Ieu mah ieu talajak. Pang-pang nama eta. Pipikiran jiga bolon. Cek bi emeh ngagelendeng bari nuna sangu jeung deungeuna. Naon sia jebrag lah. Milu ateul teuing aing mah. Lain aya kadua ngabantu salaki diperdom teh. Ieu mah siga nu atoh heueuh. Saha jelemana anu teu ngabantu atawa ngabela ka jelema nu salah. Ya. Salah jelemana nu daek ngabantu ka jelema salah. Sakali salah mah tetep salah, sakali bener tetep bener. Pan sagarupa ge kudu adil lain. Monya jelema sidik salah sidik teu bener dianggap bener. Jelema bener kudu dianggap salah. Atuh di mana kanyataanana ningkatna keadilanana? Ari jelema salah disebut bener, jelema bener disebut salah. Kan itu teh namanya tidak adil ner teu. Ganeng sayu, aing ganeng ah. Nyaho sia batur keur pusing aing mah. Geus lapar di ongko. Cek Mang Jasik para mitrangan celebak we dahar. Deuleu itu cager. Aya kitu nasi botak sonagar kana dahar teh nya. Teu kungsi dititah ujug-ujug belawak we. Dahar-dahar we kudu diparentah segala dunya aja. Sanajan teu diparentah ge da moal burung bisa ngahuap deuleu. Kumaha nu botakeun boleh nang herang sia lah. Cek teh BM bari bek manehna ge dahar. Torojo Neng Yani getos notepan lohor ti kamarna norojol. Atuh BM pokna. Ai neneng mangga tuang neneng. Mangga bilajengkeun sareng naon rencang nabi? Ieu neneng angin lodeh sareng asin peda. Pokona mah sapotong sewang sareng emangna neneng. Kapan tadi ngagoreng gepuk bin teu nyanak. Sabios neneng na ge ningal aya gepuk nanging teu wantun ngabantun teh bili haturan Den Joni sareng Neng Ipa. Mun wios atuh nama teh asa ka kuping ku abdi saperos nu bendu ka emang kunaon kitu. Eta artos kaya galih rokok sareng para manuk su. Disuhunkeun ku Den Joni neng. Suruh anjeunna teh bade digalihkeun ku anjeunna, ari ku mang teu dipasihkeun inggis bendu. Mangkaning adat-adatan Den Joni teh pangindeun ku neng ge kauninga. Nya ku mang teh dipasihkeun sangat memutan mang teh piraku teu digalihkeun, ari heug teh diantos-antos teh aya wae neng. Temal Mang Jasik tuluy nginum. Mang Joni wae beunang dipercaya mang. Tak kaditu galihkeun mang enggal pasihkeun ka ama. Bili ama tanapi ibu naroskeun mah ulah diwartoseun artos ti abdi nya. Wartoskeun ibi we artosna nya. Saur Neng Yani. Aya kubager ngangeker samasihan artos sarupiah. Kikik lubi ieu de nambutkeun ka mang neng. Ceuk Mang Jasik bari neuteut. Tong jantan perhetangan mang mangawe galeuhkeun ka ditu bilih kabujeng hujan. Aduh. Hatur nuhun teuing atuh neng ditampi ku mang duh. Mugi-mugi singga gentosan langung ti kieu neng. Ceuk Mang Jasik bangun bunga. Kalawan teu hararese harita gancang ini. Atuh Neng Yani teras kalebet deui barang tepi kaburuan digegero ku Aom Wilastra. Mang Jasik, rek ka mana? Bari ka warung Aom sung. Temal Mang Jasik bari malik. Rek naon ka warung? Bade ngagelih rokok sung sang para banuk Aom. Geuning eta aya duitna si Joni geus balik kalawan mulangkeun duitna. Ieu mah artos ibina we Aom sung kalersan ibina gaduh sisimpenan sung. Da Den Joni mah teh acan mulih ti tadi oge. Temal Mang Jasik tuluy ngaleos atuh Aom Wilastra teu sasauran deui terus kalebet. Neutekung silila atuh Mang Jasik geus datang kalawan mikeun rokok ka Aom Wilastra.
nuju maos koran di patengahan. Samalah jeung pamulanganana ditunda dina meja. Ari pada manuk meuli. Semeser itu dipengker terus disimpen aom su. Tuh kajeun. Jung atuh parawan manukna. Ngan pingkeun deui kudu jadi perhatian sanajan si Joni maksa ge tong dibikeun. Nyaho budak aus kana jajan. Tah bisi rek udud mah. Saur Aum Wilastra masihan rokok sabatang. Atur nuhun Aum su. Mang Jasik nampa rokok tuluy ngaleos ka tukang rek maraban manuk titiran. Harita wanci magrib Aum Wilastra nuju netepan di masjid. Atu nen Rumsari garwana netepan di kamar kitu deneng Yani netepan di kamar anjeuna. Torojo den Joni sareng Neng Saripah raina nu pangais bungsu name Maruli. Tur jalan ka pengker. Jalaran pantau payun dikunci. Pareng Mang Ayot kaluar ti kamarna tas salat magrib. Manehna mah henteu ka masjid harita teh dumeh tas ngajajabkeun Neng Yani. Ngalayad nu teu damang bari ngintunan uras. Atuh Mang Jasik pokna bari neuteup ka Den Joni. Ari Neng Saripah teras kalebet. Den, neme muli Den. Nya Mang Jasik kumaha perkara amanat ti kuring? Geus ditepikeun ka Marwati? Saur Den Somantri sasauran rada laun. Amanat mah tadi ge parus didugikeun ka Neng Marwati nuju aya sasapu di teras. Mun kita kumaha perkawis ngagalih sasapeun sareng para banuk. Aduh, henteu lali adana pinteu ka kantun. Teh Mang Jasik malik nanyakeun perkara roko jeung para manuk. Aduh, maaf Mang Jasik. Lain kuring harianeun atawa lain teu niat. Rek meuli roko jeung para manuk ngan Den Joni para mitra sasauran harita teh. Ngan sebutnya nyebut ngan harita teh para wargi sadaya. Sumun. Janten mung kumaha Den? Mang Jasik terus neuteuk. Den Joni ngawaler rada haharebosan. Eta kieu Mang Jasik. Tadi teh kuring nyimpang heula ka imah babaturan nu maksudna mah rek nginjeum sepeda. Da ngarah gancang. Ari turun ti imah ti babaturan terus ini tumpak sepeda. Datang ka warung kalawan roko jeung para banuk geus di dadangan kun boga warung. Barang ngodok pesak calana angkanan trek mayar. Si duit teh eueuh. Dikodokan kana pesak beula kenca eueuh. Dina pesak atuh eueuh. Pesak tukang eueuh, pesak kameja eueuh. Ting murah di imah di babaturan. Sabarita teh waktu diuk dina kursi kuring ngodok sapu tangan, dipake nyusutan kesang dina tarang. Tupu gue kuring ngarasa era kun boga warung. Gancang kuring balik deui ka imah babaturan kalawan nanyakeun, sugan teu manggihan duit. Ceuk babaturan kuring teh teu ningali duit di dieu mah. Ti tadi oge. Teu lila belenyeng kuring ka babaturanana Saripah. Maksudna mah rek nginjem duit. Diparengkeun babaturan Saripah teh eueuh. Tungtungna mah kuring teh ngadon ngahuleng we deukeut parapatan tadi teh. Saur Den Joni. Nyarioskeun artos kangge ngagalih rokok sareng para manuk Ica. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita para mitra sadaya atuh Den Joni nyarioskeun artos kangge ngagalih rokok sareng para manuk teh Ica. Padahal alasan anu puguh mah pada alasan nu puguh ye. Padahal alasan para mitra nu puguh mah dianggo jajan sareng Marwati tunanganana. Kitu nih. Lepat macam jangan lepat terus lagi para wargi sadaya aduh. Oh nya aduh. Janten ilmu maca teh lumayan oge nya para wargi. Urang lepat maca lepat teh kitu. Saros laporan dibaca deng 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 deng. Teu puguh heupeun komana para wargi teu puguh we artina ge. Atuh teu puguh ngahijikeunana teu puguh hapi hartoseunana. Para wargi sadaya. Aduh, gerak. Bahasa Sunda ya, barang nepi kana susukan, jerut manehna turun gitu. Barang nepi kana susukan, cut manehna turun. Ayeuna kayaknya bisa barang nepi kana susu, turun para mitra sadaya. Aduh, teu puguh. Jadi itu maca salah gitu para mitra. Barang nepi kana susukan, jut manehna turun. Barang nepi kana turun ke para mitra sadaya. Aduh, kayak macana salah masalah we jadi nanti api artiunana. Gitu para wargi. Aduh tadi Den Joni cenah dianggo naon teh dijajan nyaman baheula mah cenah benten. Teu model ayeuna baso, anu kitu para mitra. Teu euna baheula mah teu aya cenah kitu teh. Paling mie gitu para wargi sadaya. Atuh cenah eta kupat tahu, cenah para wargi jajan lotek.
atuh paling kuat eta cenah kolak cenah gitu. Aduh para wargi ai ieu mah aya stika pungkur ge sirup mah gitu. Situ seur para sepuh teh dongeng sepuh baheula lah. Ngobrol sepuh baheula sok resep sareng sepuh baheula para wargi. Budak baheula nya kitu budak baheula sepuh ayeuna maksud teh kitu. Sok resep sareng ngomong sareng ngobrol sareng budak baheula mah. Bangga urang teraskeun. Para mitra anu mulya kalayan Den Joni sasauran deui. Kumaha tuh ama nanyakeun ka Mang Jasik? Sanes neroskeun deui malah merdom ka Mang Jade. Duh. Saena we ibina gaduh pepernian. Mung sarupiah-rupiahna kapaksa we artos ibina diangge meser saresepeun 2 bungkus sareng para baduk saleter. Sanes ku kitu Aden mun aya ku harianeun yuh. Temal Mang Jasik hatena keul. Heukeun ku kuring ka digantiannya. Beak sabaraha meuli rokok jeung para manuk. Chef satalen yuh. Keun duit sakitu malah ku kuring moal burung digantian. Ari ama aya. Cu sungun dasa ieu perkawis artos mah sadena ge disangakeun ka muhun ka tuang rama. Janten ngagalih sataleneun muhun angsulanana 3 talen disangakeun gitu. Oh jadi saperakeun nya. Sumun sarupiaheun nyakeun ke digantian lah. Aya mah ka mana? Nuju ka masjid Aden. Temal Mang Jasik koloyong Den Joni ka jero. Ari Mang Jasik sanggeus Den Joni ka jero teh kukulutus bari ka kamar pokna. Dasar umat teu eujeun kaos nu eueuh rek ngagantian sia yuh aing. Lamun lain jeung batur sakanyang diajak cirek naon sia ku aing. Ari nyaneh ngomong naon sia botak? Cek bi emeh bari ngalieu. Gitu nu kasep kaos nu heueuh we rek ngagantian urut meuli rokok jeung para manuk. Alasan duitna leungit cenah. Lain leungit teh pasti we dipake royalan meureun. Eta dipake meuli takoah meureun lah. Eleh keneh ku adina golosor mere saperak bari teh jeung hutang teu naon. Estuning eta mah mere teh sabenerna. Lamun tadi teu dibere ku Neng Yani geus semua henteu dunungan lalaki aya kana 3 poena mah. Ngabudian we ka kami heueuh. Nyan moal manggih we budak bageur tur sopan model Neng Yani. Keur geulis teh bageur jaba daek ngalakonan kana ibadah. Itu mah bener-bener gelis ka hate-hatena. Nya emehnya. Arina ari lanceukna karitu patut. Geus puguh lanceukna nu lalaki, lanceukna nu awewe ge. Hamileung we teu balik. Pagawean ngan hayang hider we tiap poe minggu ngadatangkeun babaturan awewe lalaki. Darangsa di paviliun. Itu manurutan sinyoh-sinyoh jeung nonih-nonih meureun. Adina mah di mana teuing daek kikituan kaos lanceukna heueuh. Lah mangsa bodo teuing sia lah masing rek dijungkiran oge totongengan ge. Ambil pusing teuing barina oge. Anak lain baraya lain dicarek da moal beunang lain boy. Pokona mah moal beunang dicarek da geus kitu kahayangna kitu kalakuanana barina oge. Ceuk bi emeh. Atuh jep Mang Jasik jempe teu nema deui malah tuluy ka kedengan. Nincak kabada Isa Aum Wilastra na memulih ti masjid. Tras pupundutan cai kopi ka garwana atuh garwana enggal ninyuh cai kopi. Kalayan teu lami dicanda kalebet. Ari nu kasep jeung nu geulis geus baralik ibuna. Taros Om Wilastra maksudna menyebut kanu kasep sareng nu geulis teh ka Den Joni sareng ka Neng Saripah anu nuju ka kalamarna masing-masing. Di kalamar masing-masing parantos walor Nen Rumsari bari nutupkeun hordeng. Cing sinakala dieu tiluanana jeung Yani sakalian. Saur Om Wilastra atuh Nen Rumsari nyauran Den Joni sareng rai-raina. Nu teu lami tiluanana ting torojol gek caralik. Tos caralik mah Om Wilastra sasauran deui. Mungaran naros ka Den Joni. Joni, mana rokok jeung para manuk teh? Kapan tadi duit ti Mang Jasik dipenta kumaneh? Cenah eta meuli rokok jeung para manuk rek kumaneh? Tapi ditunggu-tunggu teu cai teu bukur. Eta ama teh artos teh dipake jajan laktir babaturan meureun nya. Sanes ama eta ical mah tema Den Joni ditatag da eta boga dosa. Tong sok itu da maneh teh lain bolon kamari sore sia Joni. Ngadurakakeun ka batur nepi ka Mang Jasik ngagantian kitu ge duit pamajikanana dipake meuli rokok jeung para manuk. Nah alus boga kalakuan kitu teh. Na matak jadi pujieun cara kitu teh. Geus asarmat ayeuna amang ngahampura. Tapi awas ya lamun sakali-kali deui teu balik, sapeser di belah 7 moal dibere duit sia ku ama. Kardi? Kartos ama, janji abdi moal sekali-kali deui ama. Tema Den Joni lahir nama si Janusieun, samalah nyaritana bari tungkul. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng.
Para wargi sadaya, harita Bapa Wilastra Cumarios. Sajabana ti kitu poma sagala rupa carita anu nganung pangeling atawa panggeuing tinu jadi inung atawa bapa kudu diturut. Lain ka saurang-saurang ieu mah katiluanana. Lamun ku kolot dicarek ulah rementing ulin geura gugu. Lain teu meunang ulin ngan ulah remen teuing we jeung kudu inget kana waktu. Ulah samodea nu geus. Ulah samodea nu katukang-tukang beleng menimeakeun waktu. Kitu deui dina urusan pangaresep kana kasenian. Lain ama nyarek atawa teu meunang resep kana kasenian ngan pamenta ama. Lamun haridap resep kana kasenian sing nu salaras jeung adat kapribadian jeung adat kabudayaan urang. Samala seni budaya urang kudu dimumule, kudu ditanyeurkeun. Da urang mah urang Sunda. Kahiji amanati ama kahidep tiluan. Kaduana sing pokona mah yeuh alakur, sing alakur. Sing sauyunan jeung nu jadi dulur. Sing daek silih tulungan kudu sapapait sama manis. Samalah silih tulungan teh lain jeung nu sakula warga bae. Dalah jeung tatangga umumna jeung batur taya salahna. Taya gorengna urang daek silih tulungan silih bantu ku jalan naon we nu kasebut silih tulungan silih bantu. Da teu kudu ku harta atawa ku rejeki bae. Sadalah ku tanaga jeung pangarti ge sarua nulungan atawa ngabantu keneh. Naon pangna nu jadi kolot boh inung boh bapa mere pepeling atawa panggeuing kanu jadi anak. Eta teh nandakeun kolot bener-bener mikanyaah kanu jadi anak. Ongkohan sawajibna sakuduna beh dituna geus jadi hiji hak kawajiban kolot. Ngadidik, ngatik, ngageuing tur ngelingan kanu jadi anak. Lamun kolot boh indung bapa, pokona mah anu jadi bapa heug teu daek ngadik-ngadidik, teu daek ngatik, teu daek ngageuing ngelingan kanu jadi anak, hukumna dosa. Ceuk saha dosa teh nyata ceuk dina bab agama. Sabab anak teh kasebut amanah tinu Maha Kawasa. Kumaha lamun anak ngageuing atawa ngelingan kanu jadi indung bapa, na matak dosa matak doraka moal. Moal matak jadi dosa, moal matak jadi doraka kasebut ngelingan. Sabab ceuk tadi ge pikeun anu sarumah tangga sakuduna silih geuing silih elingan. Keur ama moal ambek moal boga rasa diluluhuran. Lamun nu jadi anak ngageuing ngelingan kanu jadi kolot, asa tujuanana demi kasalametan jeung kamuliaan dunya akhirat. Saur Aum Wilastra panjang lebar ngaburukan katilu ingkang putra. Disalang heula ngaleueut cai kopi tas rada tiis teras nyesep. Atupok Neng Yani Cumarita menilirih ngagalinda. Unjuk nuhun ama abdi parantos diwurukan. Digeuing dielingan kalayan dididik di atiku ama. Kitu deui ku ibu atanapi ditampi pisan lahir batin ku abdi ama. Mung sawangsulna ti abdi nada dihapunten ka ama kalih ka ibu. Tina sagarupi kalepatan atanapi kahihilapan nu karaos sareng nu teu karaos ku abdi. Rumaos kangge abdi ti aalit dugi ka ayeuna seueur nyesahkeun, seueur ngarepotkeun kanu janten sepuh. Naon margina abdi nyuhunkeun dihapunten ka ama sareng ka ibu. Wireh ama sareng ibu baraya keneh. Yatos teu araya mah kumaha tiasana abdi nyuhunkeun dihapunten ka sepuh. Tumali kitu sakali deui abdi nada dihapunten lahir tumakaning batin. Ceuk Neng Yani nyaritana bari tungkul lungguh timpuh titih rintih nandakeun hiji anak soleh tur gede ngajenan kanu jadi kolot. Alhamdulillahirabbil alamin. Yani anak kingtong boroning aya lisan kitu ti diri hidup. Menta dihampura ka ama jeung ka ibu sadalah teu menta oge hamo dihampura kunu jadi kolot. Kolot naon ngaranna lamun anu jadi anak menta dihampura kanu jadi indung jeung bapa heug nu jadi indung bapa teu ngahampura. Geus moal henteu meureun. Dosa eta teh keur nu jadi indung bapa. Tah eta Nyai Anaking. Lillahi ta'ala. Naon rupa kasalahan jeung kasalahan
teu karasa ku diri hidup ku ama di hampura lahir batin dunia akhirat. Sabalikna kasalahan ama jeung si ibu kudu dihampura ku diri hidup. Sabab kasalahan mah teu gumantung ka anak, teu gumantung ka bapa, teu gumantung ka indung. Sok aya bae kasalahanana. Nya umumna sakabeh manusia teu awewe teu lalaki. Teu cacah teu menak, teu papa gede, teu para gegeden teu rahayat, kasalahan jeung kahilapan masuk aya wae. Da ngaranna ge manusia. Cek Aum Wilastra paneuteup namarah pameunteun namarah mai ku ngadangu cariosan ti ingkang putra nu bungsu. Atupok deui Neng Saripah deung Jenjoni ge sarua men tadi hampura kanu jadi indung bapa samalah Denjoni make jeung nyuuh sagala kana pangkonan ingkang rama ngan henteu we dibarengan ku ceuri. Atuh ingkang rama para wargi sadaya sami dihapunten. Ku ingkang rama sami dihapunten malih ramana teu weleh masihan pepeling. Khususna kapala putra atuh khususna ka putra nu cika nyata Denjoni. Saurna teh geus kalakuan nu geus-geus mah atawa nu katukang-tukang ulah rek dipilampah deui nu hartina kudu ngarobah akhlak kalakuan sorangan. Ari Neng Saripah sareng Denjoni munut dihapunten kanu janten ibu Rama teh. Duka jorojoy kaluar tina ati sanubari duka kabawakeun ku raina Neng Yani. Sabab eusi batin manusia mah teu bisa katoong ku manusia deui. Para mitra anu mulia, ari Neng Saripah sareng Denjoni munut dihapunten kanu janten ibu Rama teh. Duka jorojoy tina ati sanubari duka kabawakeun ku Neng Yani raina. Sabab atuh eusi batin manusia teu bisa katoong ku manusia deui. Aya paribasa leuwih jero bisa diteleuman tapi hate jelema sok sanajaan deet teu bisa kakobet. Tos kitu Aum Wilastra sasauran deui ditujukeun ka ingkang garwa Nen Rumsari bari ngaliri. Kumaha ibuna? Caritakeun ayeuna perkara nu diobrolkeun tadi ka ibuna. Beungpeung barudak karumpul. Mangga wae atuh bade disaurkeun ayeuna oge teu aya lepatna ari amana. Da can bade leleson mah baler Nen Rumsari henteu masihan waleran anu cindak. Nya sakalian we rek dicaritakeun ayeuna. Da di engke-engke mah bisi aya halangan. Ari halangan eta rupa-rupa. Tak kieu Joni, Ipah, Yani. Pamungkasna amarek seren sumeren, lamun dianggap seren sumeren teh ama kadu jadi anak nu tiluan. Ngan leuwih ti heula ama jeung ibu menta sing rarepeh rapi antara adi jeung lanceuk. Terutama ka anak nu panggedena. Sing bisa ngaping ngajaring kanu jadi adi, boh ka adi nu nomor 2, boh ka adi nomor 3. Atawa kanu bungsu. Naon pangna ama nyarita kitu nyaeta ngingetkeun perkara umur mah teu bisa ditangtukeun pondok panjangna. Eta mah ceuk tadi ge rusiah Allah. Udasar ama ngingetkeun kana patokan hirup nu wallahu alam sabara poe deui. Wallahu alam sabara minggu deui atawa sabara bulan deui. Buah peuting ieu buah isukan buah ama jeung ibu ninggalkeun haridep dipunut ku nu maha kawasa. Nyati ayeuna ama rek seren sumere naon rupa pangaboga ama jeung pangaboga si ibu ka diri hideep. Ti mimiti ama pruka laki rabi jeung si ibu sakitu puluh tahun dilana nepi ka ayeuna. Ngabogaan hartabana estu menang jeripayah ama. Menang kuru cileuh kentel peujit sarta harta atawa banda ieu teh geus ikrar keur anak jeung pamajikan. Naon bae harta kakayaan nu jadi kolote kahiji ieu imah jeung tanahna nu legana tanahna 30 tumak. Pangeusina imah ngan sakieu sakumaha nu kanyahoan ku haridep. Ngan hanya kal waktuna kaburu beak ieu teh. Keun ku ama dituluykeun isuk carita anananya.